qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sugri ning puji anu sampurna sareng panggalem sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu mika welas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang abdul nabi nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diutus di rahmat ka sadayana alam sareng ka keluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana awliya Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah anu manfaat. Mangka yasa pucuk kitab anu kalitang ringkesna direskeun manakibna Sultanul Auliya wa Imamul Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu nurani yang metik dina kitab Uqudul Hanifi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Ibnu Qadir di Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kesangaos ata nanti ngadangukeun kalawan ngagungkeun panu kamu di manaqib. Mudah-mudahan kuberkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng urang tina bangsa dunia akhirat dihasilkeun pamaksadan di luhur kasaran. Amin ya Allah. Amin. Man qobah gawe nyarioskeun asabna Said Abdul Qadir Ari Said Abdul Qadir eta putra Abdul Sulaiman bin Gusti putra Abdullah putra Yahya Zahid putra Muhammad putra Dawud putra Musa Asani putra Abdullah Asani putra Musa bin putra Abdullah Mahdi putra Hasan al-Musanna putra Sayyidina Hasan cucu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh lapisan dieuna nasabna Said Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng abuna sehingga anu tawasul sareng para malaikat dina ngahasilkeun bituruti pamaksadan sapertos ieu dihandap. Ya Rabban Nabil Haikalin Nurani Al-Bazi Abdul Qadir Al-Jailani uslub bina najai dayati wahmina min syarri kulli mu'anidin aw janin bi abihi abillahi farid karbana wa bi hawa ijabati wal hani wa bihani kadun ta'il yaknini wa ja'ali fi bahril mahabbati bani bil qurbi abillahi dawi illa bi yahya ahyal qalba bil irfani muhammadin wa bi dawraksini Taubal bahai wal mudi fil asmani bi abihi abillahi afisanana wali walidina radon minan nuqsani wa tubina bi kulli ma qadartahu bi yajuni musajid bi kharijinan wal mahdi abdillahi lil insani mabarikin sumaksini bi ma'ani bil anwaril hasani musanana wir abi wala tatrubni bil aqwani wa bihi awwali wa bil bahirin sifin nabiyal mustafa al adani hasan zaki bi imamil murtadha hamil wagasina bi akani ya silana ulal umur waqina min kulli hamin aw bala aw anin. Man qobah gadua nyarioskeun dibedakeun anak Said Abdul Qadir ari dibedakeun anak di negara Jailan ya teh di negara Bawantau Turistan dina mungkin kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 dina hijrah ari pupusna di negara Baghdad dina kaping 10 silih mulut tahun 560 hiji jadi uswana 87 tahun. Dina wengian dibedakeun anak aya 5 karomah anu kahiji ramana Said Abdul Qadir nyata bisoleh musajati nyimpen kasumbingan Kangjeng Nabi diri ku sahabat-sahabatna sareng ku imam mujtahidin sareng ku para wali. Ras Kangjeng Nabi nimaran karamana Said Abdul Qadir dawuhanana he Abu Soleh maneh ku Gusti Allah dibabarin anak lalaki tapi anak kaula jika kasih kaula jika kasih Gusti Allah jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kalunan kaula dina pangkat kanabian. Karomah anu kadua nabi-nabi oge sabadana Kangjeng Nabi pada ngabubungah karamana Said Abdul Qadir nyaeta bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul auliya sareng sadayana wali-wali sareng imam anu maksum eta di bawah putrana sareng dampak sampeyan dilepakeun kana pundangan sadayana wali-wali sareng wali-wali anu tunduk kanjeunna bakal naik pangkatna anu tunduk kanjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah dina kawalian.
Karoma nu katiluan teh ieu dina jalan angin sabeut. Anu beuna aya Karoma nu kaopat sadaya Said Abdul Qadir barang dipadangkeun Mau bisa dipindahkan itu aja ya, Bapak Bangkuna. Aroma anu kalima dina walikatna Said Abdul Qadir katingal ditabak dampak sampean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata tiras munggu anjeunna bari tunggang kana buruk dina ungan mi'raj ya sapadot nu bakal dicarakeun mungkin di dieu. Sareng waktu modalna di sarangan ku cahaya nu kuara sehingga jalma-jalma geus buat menali. Ari Yuswa ibuna waktu sarita Yuswa 20 tahun Man boba anu katilu nyarioskeun ngosna Said Abdul Qadir. Sabar terus anjeunna ageung lati ngajug ka guru-guru anu laluhur ka alim-alim anu tami didinya anjeunna ngalah pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kaulamian. Sadayana guru anjeunna pada nyarioskeun kana salakanana ari ngaosna ilmu fikih Abi Rafa'ani bin Aqil sareng Abi Khattab Al-Kaluni sareng Abi Husain Muhammad bin Qadir. Ari ngosna ilmu adab di Abi Zakaria Tabrizi, ari ngosna ilmu thariqah di Syekh Abi Farhaman bin Muslim bin Warwat Tabrizi. Ari dianggon-anggon Sufyana ku qadi Abi Said Al-Mubarak anjeunna handeuh lireun-lireun rek panjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulung anu maha agung sehingga anjeunna kali dina luluh na kapangkatan anjeunna singkir kalayan pamaksada anu tetep sarta yen bani nyepong sareng ngengke kalayan anjeunna bade dipegolkeun dina karesepna sehingga anjeunna kenging 25 tahun balik dina Tegal Hirah handeuh patang sareng jalma. Mankoba kaopat nyarioskeun budi pekertina Said Abdul Qadir. Hari akhlakna Said Abdul Qadir tegasna kalajakna eta banget sieun ku Allah sehingga gampil pisan keluar ti suacana sareng diijabah doana ku harabaranana tebih dina kawonan kalintang caketna kana kasayan berani sareng kuku dina hak beungit dina perkara munkarot arapeun duka kalawan nafsu sareng nulungan anu lain kana Allah karena nolak anu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggonana. Anjeunna kawaris akhlakna ala Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasepna kawaris kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf, benerna bener Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adilna adil Sayyidina Umar, ilingna tegasna kasobaranana sobar Sayyidina Utsman, kagagahanana sareng kaberanianana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajmain. Mankoba kalimah nyeroskeun angguan sareng katuanganana waktos nyantri. Ari panganggona nyaeta coba anu didamel dina bulu domba, anu kasar dina mastakana diberikan ku sasil lawan. Ari angkat-angkatan sanos orang cucuk oge tareng anggota rumpah atana pisapatu. Ari katuanganana cekapku bubuahan wae sandang daunan di sisi wahangan ari wengi seseringan tarakulam tiji waktos anjeunna parantos sababaraha dinten kan teu tuang leueut. Jual ayah hiji jalma ngadeges tunjukna ieu jalma tunjukna eta jalma ieu jisim sejaba bakti nyanggakeun artos ari artosna diwadahan dina kanjut atur lumayan jeung ngageuleuh katuangan jauhan Said Abdul Qadir nuhun sareng keras eta artos ditampi era Said Abdul Qadir ngageuleuh roti bertuangan barang anjeunna parantos calik bade tuang roti butrak aya serat anu ragrat di awang-awang ari unina eta serat ing nama Innama ju'ilati syahwatu lidu'afa ibadi liyastainu biha ala fati wa amal aqwiyau amalahum walisyahwati artosna pikeun abi-abi aing anu lembek memang dibapari syahwat kana barang dahar supaya bisa nulungan kana taat ari pikeun jalma anu gagah mah naon perlu nurutkeun syahwat tidinya atau pikeun diresotkeun deui anu keras dituang teras anjeunna angkat deui ka tegalan margi anjeunna uninga yen eta teh samata-mata pepeling dinamu kana salira. Manqobah gagenap nyarioskeun Said Abdul Qadir disarengan ku Nabi Allah Khidir di Irak. Waktos Said Abdul Qadir calik di tegalan Irak anjeunna disulingan Kangjeng Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Sareng teras Kangjeng Nabi Khidir jarengan calik di Irak. Yang sawatara lami saur Nabi Allah Khidir upami salira oleh disarengan ulah wilayah
Margi ari nyulayan eta sok mata papisah saparantos kitu Kangjeng Nabi hidir muli mung janji ka Sayyid Abdul Qadir bade ngalongokan satahun sakali. Ari Sayyid Abdul Qadir cari dina tempat panggilan Kangjeng Nabi Allah hidir satahun sakali sok dilongokan kenging 3 tahun. Mankobah katujuh nyarioskeun ibadahna Sayyid Abdul Qadir. Dauhan Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi disimkuring ngarencangan Sayyid Abdul Qadir kenging 40 tahun. Dina lebat sakitu anjeunna sok netepan subuh kudu Isya upami anjeunna parantos netepan Isya teras lebat ka pangkeng teras dipangkeng dugi ka subuh. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan ka anjeunna upami wengi mah tara tiasa nepangan kapak sok karantosan dugi ka subuh. Dauhan Syekh Muhammad Al-Hirawi iji wengi disimkuring ngarencangan ka Sayyid Abdul Qadir henteu mondok sakrejep-krejep acan. Ari damelna sonten keneh tetepan sunah ari kawenginatun teras dikir. Ari parantos ngalangkung sapertuna wengi teras ngaos al-muhaqqirbus syahidul hasibul fa'alul khalaqul khaliqul barikul musallin. Dirinya salirana beuki alit beukeureut dongkap ka alit pisan. Anteula misalirana ngagungan deui sapertos tadi. Ari parantos ageung terasnya lira sateras salirana ngajungjung bertugur dugi kali sakali. Ari parantos lami jua desumping teras ngadeg deui tetepan sareng kalintang lamina dina sujudna kitu bae damelna dugi ka 2/3 wengi. Ari parantos langkung 2/3 wengi teras ngadeg ka kiblat ngaos pirang-pirang doa dirinya jol cahaya nyorot ka anjeunna. Dugi ka anjeunna henteu katingali salirana kabulan ku eta cahaya sareng ka kuping henteu lireun-lireun anu salam ka anjeunna dugi ka Mankobah kadalapan nyarioskeun anu didamel dadasar pada meran Sayyid Abdul Qadir. Sayyid Abdul Qadir ditaros naon anu kutuan didamel dadasar dina pada meran tuan. Dauhan Sayyid Abdul Qadir ala siti wa makadi putot hartos. Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener mantra bohong. Dicarioskeun waktos anjeunna murangkalih dina kaping 8 rayagung anjeunna ngagiringkeun onta bade di anggung Tegal. Barang eta onta keur digiringkeun eta onta ngomong kok he Abdul Qadir anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon onta. Anjeunna kaget aya onta ngomong teras eta onta diresotkeun deui. Ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna teras tunjukkan saurna ibu tadi onta anu bade diangun kabi teh nyaran mangon kabi sangeuna maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain saron tanah ngangon onta. Margi eta manawi ibu rumenggak mah abi bade masanten ka Baghdad. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingaheunana saurna atuh nuhun ari ujang hoyong masanten mah ibu kaci dari lona tah ieu keur bekona 40 dinar. Oke di mana-mana aya onta-onta mereka Baghdad ujang milu nurut budeung. Tapi ibu wasiat kudu bener di segala ucapan jeung kalakuan. Saur Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun jibarna ibu. Antekan teu sabaraha lami di waktu sarita Sayyid Abdul Qadir teras ngiring sareng onta-onta anu ka Baghdad. Anteu kacarioskeun lamina sadayana onta-onta parantos ngaliwat nagara Hamazan barang dongkap kadinya burubul aya 60 rampok tarumpak kuda serta sadia parabotna teras sadayana saged dirampok. Barang menerang ka Sayyid Abdul Qadir ceuk hiji rampok si laing boga naon. Dauhan Sayyid Abdul Qadir boga 40 dinar di kaput dihandapkeun sareng kaula. Cek rampung kitu patut boga 40 dinar. Jor bae ka ditu mantok. Jadinya teras Sayyid Abdul Qadir liwat. Gok deui jeung rampung sejenna teras nanya deui cara tadi. Ku Sayyid Abdul Qadir diterangkeun cara kanu tadi. Eta rampung teu percaya deui bae. Jadinya kabejakeun ka kapalana rampung. Aya nu ngaku boga 40 dinar tapi teu dipercaya ku sadaya oge. Cek kapalana coba barawa ka dieu selain makawas anu bulung lain dibukti buat tingginya pokoknya 40 dinar. Dirinya teras Sayyid Abdul Qadir dibarawa kurampok teh ka kapalana. Barang sumping ka kapalana rampok ditaro cacan dakanana. Dauhan Sayyid Abdul Qadir boga 40 dinar cek kaula oge tah ieu dikapot dina baju andap kaula. Lamun anjeun henteu percaya urang buktikeun teras kawena dibuka artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupeun kapal rampok. Kajongjongan mah kapal rampok teh ngahulang bae dirinya teras naros ka Sayyid Abdul Qadir. Naon pangarahan anjeun nu matarna ku sabenerna? Kapan deungeun-deungeun maksud mawona loba-loba kitu.
Sumaona lo bola begitu boga sadina oge tarang ngabejakeun hari kajian di kapoman. Dawan sedang Qadir kaula anta aya pangarahan naon ngan indung kaula miwaran kudu bener kaula moal nyulayan kana wasiat indung. Dirinya seger kapala rampok teh ceurik bari ngomong kieu salira mah dina tempat anu sakieu uritna hantu wani ngarempak larangan indung. Nah, ari kaula geus sababaraha taun gawe teh ngangungkul ngarempak larangan pangeran bae. Mana teuing pangeran benduna ka kaula tah ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di sampean. Dinya teras rampok anu genep puluh teh pada taubat barang-barang anu kenging ngarampok teh teras dipulang-pulangkeun kanu gadungna. Ari saparantos kitu teras anjeunna angkat ka Baghdad harita yuswana 18 tahun. Man kobah kasalapan nyarioskeun nambaan nembian Syed Abdul Qadir dituturkan jalma-jalma dina luhur kos. Dauhan Syed Abdul Qadir dina meme zuhur poe Salasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 520 kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras dimalan ka kaula dauhanana he anak kaula naha maneh teh gerang muruk naha maneh teh henteu gerang muruk ditutur ka jalma-jalma. Teras kaula unjukan kumaha rek tiasa muruk ditutur apan abdi urang anjam ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu para sehatna. Dauhan Rasulullah coba bukakeun sumut maneh uluy kaula calangap uluy diludahan 7 kali. Saurna jik maneh gerang muruk ditutur gerang ngajak kana jalan pangeran kalawan hikmah jeung pitutur halus. Saparantos kitu uluy kaula salat syukur anda fungsi lila burungku jalma-jalma daratan ka cidaseurna ari kaula ngadek-dek jeung hate kaula ngageukeun teu bisa kok nyarita. Dirinya jos sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula dauhanna nah lain gerak kok muruk ngitu teh. Tunjukkan kaula ieu da hati abdi ngageuter bae gada nerokok. Dauhan Sayyidina Ali coba calangap tuluy kaula calangap tuluy diludahan 6 kali. Ceuk kaula kumaha margi nah henteu 7 kali. Dauhan Sayyidina Ali karena adab karos. Dirinya tas deui Sayyidina Ali henteu aya. Ari saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang henteu aya naon-naon. Tuluy kaula muruk ditutur. Man kobah ka 10 nyarioskeun kumpulna 100 ulama Baghdad di majlis Syed Abdul Qadir sarta masing-masing pada boga masalah. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj waqtos qala mil hadir di majlis Syed Abdul Qadir salumping 100 ulama Baghdad sadana pada kagungan masalah sarta eta masalahna henteu sami barang eta ulama-ulama parantos cararik di payunanana teras anjeunna numpul tuluy bijil cahaya tina garasan manehna eta cahaya teras ngaliwat kana dadana 100 ulama ya. Kaparantos ulama-ulama kaliwatan puluh cahaya teras eta ulama-ulama sadayana pada barimung ngadarek-derek sing jerlit teras maruka sirahna angganana disosoek teras salanjat kana kursi Syed Abdul Qadir teras sampeanana teras sampean Syed Abdul Qadir dikeundeut kana sirahna ulama ku aranjeunana sareng majelis harita kalintang cekna sareng ngaguru hanteu edaratana. Ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Syed Abdul Qadir ditangkeupan saurang-saurang. Di parantos sadaya ditangkeupan teras masalahna saurang-saurangna dicarioskeun ku Syed Abdul Qadir sareng jawabanna. Sadayana ulama-ulama pada kaget ku kapinteranna Syed Abdul Qadir dina ngajawab masalah sareng karumaha. Man kobah ka 11 nyarioskeun ngadampalna Kangjeng Nabi kana pundakna Syed Abdul Qadir dicarioskeun ku si Rasidin Muhammad Al-Junaidi inaung yang miraj Kangjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyandak buruk. Ari talapakna eta buruk ngagawur cara bulan ari paku-pakuna cara bentang barang diasungkeun ka Kangjeng Nabi eta buruk henteu daek cicing. Timbalan-timbalan Kangjeng Nabi kunaon buruk mantap maneh henteu daek cicing. Naha maneh teh engkung ditumpakan ku kaula. Tuluy eta buruk tunjukkan kok nyawa abdi jadi tetebus anu gamparan. Gusti abdi sanesan teu purun ditunggangan ku Gusti mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten kiamat. Nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggang anu sanes. Dauhan Rasulullah bukti kabulkeun paminta maneh. Tunjukkan deta buruk muka Gusti kersa nyepengkeun pandangan Gusti kana pundakna kana pundak abdi supaya jadi tawis dina dinten kiamat.
Teras pandangan Kangjeng Nabi dicepengkeun kana pundak na buruk kumargi eta buruk kalintang bingahna dugi ka jasadna eta buruk hate cekat jeung wadarona kapaksa eta buruk harita ngajanggungan dugi ka 40 hasta dinya Kangjeng Rasulullah ngadeg sakedap keren ningali buruk sakitu jangkungna tawakuf kana titihan anu sanes didinya terasum pirona al-Ghausul Adzam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teras tunjukkan Gusti mangga ieu pundak abi titih ku Gusti teras Kangjeng Nabi litih kana pundakna Ghausul Adzam teras Ghausul Adzam ngadeg teras Kangjeng Nabi munggang kana buruk sareng ngadawuh Kangjeng Nabi ieu dampa suku kaula nincak kana pundak maneh ari dampa suku maneh eta nincak kana pundakna sakalori Allah